Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah patepang deui dinten ieu dinten Senen kaping 20 Juli 2026. Masih dina surat Al-Furqan ayat ke-68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jeung jalma-jalma la yad'una anu henteu ngadoa itu jalma-jalma ma'allahu sartana Gusti Allah ilahan akhor kana sembahan anu sejen. Jadi itu jalma-jalma nu mukmin mah fokus ka Allah ngadoa, fokus ka Allah ibadah, teu disartakeun ongko ibadah ka Allah tapi percaya ka dukun, ongko ibadah ka Allah tapi percaya kana jin jeung dedemit anu bisa dipenta. Doana jeung percaya kana berhala atawa hal-hal gaib anu dilarang ku aturan Allah. Ieu mah henteu jami teh nyaeta khusus we fokus eta doana eta ibadahna ka Allah hungkul teu nyartakeun akhara kan sejen. Saterusna tah eta jalma mukmin muslim anu solehah anu yakin kana keimananana. Saterusna wala yaqtuluna jeung teu pernah ngabunuh itu jelema nafsan kana jiwa anu sejen, teu pernah ngaroga hala atawa nandasa nyiksa ka batur, tah eta jalma nu iman anu soleh nu sabenerna. Saterusna alati anu eta teh haramallahu geus ngaharamkeun Allahu Gusti Allah kana pembunuhan, kana penganiayaan ka batur, illa bil haqi kajaba pembunuhanana anu hak anu benar. Contona naon? Anu diparintahkeun ku Allah kana membunuh kok kisos. Jadi lamun kisos mah teu bisa mayar diat atawa teu dihampura ku keluargana eta mah kisos, eta mah dibunuh deui, eta mah parentah teu nanaon. Ngabunuh oge da bil haq kalayan kebenaran. Saterusna wala yazununa jeung teu jinah itu jalma-jalma kecuali ka istrina ka bojona masing-masing, teu jinah ka batur. Tah nu kitu teh jalma-jalma nu soleh solehah, jalma-jalma nu iman jeung nu Islam sabenerna. Saterusna wa may yaf'al zalika jeung sabaya anu migawe zalika kana eta tilu perkara nu sebatan tadi, yalqa baka narima naon tina balesan asama dosana itu jalma. Saterusna upami can tobat wae duwi ka mautna yudoaf bakal dilipat gandakeun lahu ka itu jalma-jalma azabahu kana azabna eta perkara yaumal kiamati dina poe kiamah wayahlud jeung bakal kekal fihi dina eta siksaan dosa muhanan kalayan hina dina terhina. Saterusna tapi ulah sieun sabab rahmat Allah mah maha besar ngan urangna nu sesah mah tobatna illa man taba kajaba kajama-jama taba anu tobat memeh mautna wa amana jeung iman ka Allah, iman ka Rasulullah, iman kana kitabna Allah jeung sajabana, wa amila solihan jeung migawe amal soleh saatosna tobat saatosna iman ka Allah jeung kana rukun iman anu genep. Faulaika maka itu jalma-jalma anu berbuat perkara dosa tuluy tobat yubaddilu bakal digantikeun Allahu ku Gusti Allah sayiatihim tina perbuatan jahatna itu jalma-jalma kulantaran tos tobat hasanatin ku kahadean ku balesan anu sae ti Allah Subhanahu wa taala. Tah rahmah Allah teh eta.
Jadi urang satu acan maut mah tiasa tobat buru-buru teu aya tobat memeh maut sabab pamitos maut mah teu aya tobat teu aya pangampura. Saterasna wakana jeung bukti Allahu ari itu Gusti Allah Ghafurur Rahim Allah mah anu maha pengampun jeung maha penyayang ka sadaya makhluk. Saterasna wa man taba jeung saha bae jalma taba anu tobat wa amila jeung beramal solihan kana amal soleh fa innahu mangka itu jalma-jalma yatubu ilallahi taubatna ka Gusti Allah teh mataba kalayan tobat nu sabener-benerna taubatan nasuha. Jadi ayeuna tobat teh menyesali kana perbuatanana migawe kana kahadean kahareupna jeung teu migawe deui kana hal-hal anu tos dipigawena di masa lalu eta tobat namina. Lain tobat samal ongkoh tobat tapi migawe deui kana kadorkaan anu disebutan tadi. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaat insyaallah patepang di dinten enjing dinten Salasa kalian. Insyaallah urang dipaparin ku Allah kesehatan keberkahan. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.